Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Rismawati. Kumaha kabarna? Sae barudak. Mugi-mugi urang sadaya aya dina kaayaan sehat wal afiat. Dina danget ayeuna simkuring baris medar ngeunaan cara-cara atanapi tutorial macakeun sajak. Kinten-kinten maca sajak sami jiga maca carita henteu nya. Nu mawi kitu regepkeun tutorialna. Wilujeng nyakseni. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atawa puisi. Eusi sajak mangrupa ebrehan tina sikep, jiwa jeung ekspresi pangarang. Sangkan bisa maca sajak anu hade tur bener, aya sababaraha cara anu kudu dilakukeun, nyaeta milih sajak luyu jeung karakter. Urang kudu bisa milih sajak anu cocok jeung karakter sorangan. Naha urang teh cocok macakeun sajak epik anu karakterna sumanget, atanapi leuwih cocok macakeun sajak lirik anu karakterna melo. Dina tutorial ieu simkuring ngarasa cocok pikeun maca sajak anu karakterna sumanget. Kukituna sajak anu dipilih nyaeta Handapeun Mata Poe Kamerdekaan karya Rosyid E. Abi. Sajak anu geus dipilih laju diketik tur diprint pikeun ngagampilkeun lengkah salajengna. Lengkah salajengna nyaeta maham eusi sajak. Sangkan bisa maham eusi sajak, urang kudu apal harti kecap-kecapna. Kukituna lamun aya kecap anu teu dipikanyaho, pek teangan dina kamus. Sanggeus apal harti kecap-kecapna, maham eusi sajak bisa dicangkem ku cara maca teks sajak sababaraha kali. Anapon kecap anu teu dipikaharti ku simkuring dina sajak Handapeun Mata Poe Kamerdekaan nyaeta kecap dikelin. Sanggeus diteang hartina tina kamus kapanggih yen harti kecap dikelin nyaeta dikaput. Lengkah anu katilu nyaeta ngabedah sajak. Ngabedah sajak di dieu nyaeta nganalisis unsur-unsur adegan batin sajak anu ngawengku jejer, suasana, rasa, jeung amanat anu nyangkaruk dina eusi sajak. Anapun hasil analisis unsur adegan batin sajak Handapeun Mata Poe Kamerdekaan nyaeta lengkah nu kaopat nyaeta nangtukeun teknik maca sajak. Teknik nu kahiji nyaeta lentong. Lentong atawa intonasi kudu luyu jeung eusi sajak. Lentong nyaeta halon tarikna jeung anca gancangna sora. Lamun urang geus paham eusi sajak, tangtu urang bakal apal nangtukeun palebah mana atawa bagian sajak nu mana nu kudu dibacakeun halon atawa tarik, tur bagian mana anu kudu dibacakeun sacara anca atawa gancang. Sangkan teu poho, urang bisa ngagunakeun teknik nyirian atawa mere ciri. Kahiji, pikeun nyirian tempo anca atawa gancangna maca sajak bisa ngagunakeun garis miring hiji jeung garis miring 2.
Garis miring hiji digunakan pikeun nyirian bagian sajak anu dibacakeun rada gancang atawa jedana teu pati lila. Sedangkan garis miring 2 hiji digunakan pikeun nyirian bagian sajak anu jedana lila. Pikeun nyirian bagian sajak anu kudu dibacakeun halon bisa ngagunakeun spidol warna beureum. Pikeun nyirian bagian sajak anu kudu dibacakeun tarik bisa ngagunakeun spidol warna koneng. Teknik maca sajak nu kadua nyaeta vokal atawa artikulasi. Vokal maca sajak kudu bedas tur bentes. Ku cara rutin latihan vokal, suara urang bakal bedas tur bentes oge buleud nalika macakeun sajak. Teknik maca sajak nu katilu nyaeta pasemon atawa ekspresi wajah. Pasemon kudu bisa ngagambarkeun rasa anu aya dina sajak. Teknik nu kaopat nyaeta pasang peta atawa gerak tubuh. Pasang peta kudu bisa ngagambarkeun rasa jeung nada anu aya dina sajak. Nah, tos ngaregepkeun kan tutorial maca sajak? Lamun geus siap macakeun sajak, urang oge kudu merhatikeun sababaraha tips maca sajak di antarana hiji, ulah rurusuhan. Rurusuhan bisa ngabalukarkeun artikulasi, lentong jeung tempo jadi teu jelas tur teu puguh. Kusabab kitu, dina maca sajak dipahing pisan rurusuhan. 2. Ulah nepi ka salah maca teks. Maca sajak mah kudu aya teksna. Ku kituna dipahing pisan ngurangan atawa nambahan teks sajak. Sangkan hal eta teu kajadian, teks sajak bisa diapalkeun heula. Nu katilu, pasang peta teu meunang kaleulewihi. Teu kudu nepi ka ngabantingkeun barang-barang atawa nepi ka ceurik lolongseran. Tips pamungkas nyaeta jaga intensitas totalitas, ti mimiti maca sajak nepi ka akhir kudu bisa ngajaga emosi tur jedana teu meunang lila teuing. Lamun hidep geus apal cara atawa tutorial maca sajak, oge tos apal tips maca sajak mah, kantun dilakukeun tur lajeng dibacakeun wae sajakna. Ayeuna bakal dipidangkeun video maca sajak anu tadi geus dipahami eusina, dianalisis unsur adegan batinna, tur ditangtukeun teknik macana. Anapun sajak anu rek dibaca nyaeta Handapeun Mata Poe Kamardekaan karya Rosyid E. Abi. Wilujeng nyakseni. Handapeun Mata Poe Kamardekaan. Basa mega bodas ayang-ayangan di langit. Sora barudak awor jeung pituna rasa. Telah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Cenah manirampak geus ngagurat natapak lacak baheula. Kamardekaan nu disulam ku benang inten, nyiptakeun langit kabebasan teu kahalang ku rumekna mega. Simpai tineung beureum bodas nu dikelin ku benang perak
ngerab-ngerab handapeun mata poe nu cangra kapandeurindakeun. Telah bebas negeri kita Indonesia merdeka. Barudak anteng nutup ka awang-awang, kalebah kelebetna bandera nu diulinkeun ku hiliwirna angin tengah poe. Mangsana lagu beakeun wirahma, aya lagu tanpa sora, aya haleuang tanpa nada, tapi wirahmana angger ngagedurkeun sumanget gawe. Beureum bodas ge angger ngerab-ngerab handapeun mata poe ereng-erengan. Bakal dipidangkeun oge video sastrawan Godi Suwarna macakeun sajak Jagat Alit karya Anjeuna Nyalira. Jagat Alit. Kalangkang usik-usikan, kalangkang jobak-obak. Ieu rendek rezeki dog, ieu tincak rezeki ketak ulang anting lebah punya hideung bodas. Dongeng naon murek bidang dalam kawasa, aya raga untuk mampraksan geus campalan nolotok. Sahut tungguan bare patuh pati ngajak ngalih rengha perantuk siapa nih aja mulai pak. Makasih. Kumaha atos terang cara maca sajak anu hadetur bener? Pami atos pek hidup lakukeun cara-cara anu tadi dipedar ku ibu samemeh hidup maca sajak. Hatur nuhun tina sagala perhatosan, hapunten tina sadaya kakirang ngantur kalupatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.